سيدنا محمد. Iyalah wali Allah anu bisa Isra iraha bae, Mi'raj iraha bae, wusul ilallah. Lumantap urang bisa ziarah di ziarahan bae di urang Syekh Maulana Hasanuddin nyana bisa Isra, nyana bisa Mi'raj. Ketika jalan di Cirebon nyana leumpang jalan darat, ketika leumpang nyana mangan peureum doang. Cak jara Gusti Allah abdi leumpang ke Cirebon capek, ya Gusti mah maha kawasa, deukeutkeun atuh Cirebon. Nyana peureum doang, beuntak geus aya di Cirebon. Saya Maulana Hasanuddin tinggal geura dina manak juga. Masya Allah hari. Begitu di Cirebon balik deui ka dieu, ya Allah ya Rabb, abdi mah embung jalan darat, hayang jalan laut bae. Lantaran jalan darat masuk ka panggih jeung macem-macem nu sepi mah jalan laut bae Gusti. Telaskeun ieu laut Gusti, nyana jalan laut di Cirebon tek naik eta naon gara-garana cai telas upah Syekh Maulana Hasanuddin. Begitu leumpang di laut telas kadeuleu ku nelayan-nelayan bahwa nyana leumpang di cai. Begitu kadeuleu ngadoa deui ka Gusti Allah, Gusti abdi mah embung kadeuleu Gusti deukeutkeun ieu Banten, dideukeutkeun Banten naon kali ka Banten nu mantak bizarahan. Lamun Rusdi bisa leumpang di luhur cai, wow, shooting aing, shooting ulah henteu, aing teu saha, wah, ujianna aing nu ngadoana, lamun nyana bisa di luhur cai, haji nyana ngadoa kos kitu, ulah ngadoa, hei, hiu, lebleb. Ya Allah ya Rabb, udah babu jaritakeun wali Allah, ulah jaritakeun Syekh Maulana Hasanuddin, ulah jaritakeun Imam Bukhari, ulah jaritakeun Syekh Bahaudin An-Naqsabandi. Syekh Bahaudin An-Naqsabandi mah kapan bisa mehan jelema bisa ngahirupan jelema sarua bae sareng Kangjeng Nabi Isa. Ih atuh lain laun mantak kula kamari ziarah ka ditu. Anu kuduna 5 titik tapi kula mah 8 titik. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih keneh ditanyakeun ku kula ari Imam Tirmizi di mana? Termesnya kota di dia masih berapa kilo? Di dia masih kena 600 kilo kena. Masya Allah ka Termes. Imam Muslim masih jauh. Nah masih kena lalakona loba horeng di Uzbekistan teh para aulia Allah anu bisa Isra Mi'raj. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jelema anu geus bisa Isra Mi'raj doa na manjur. Ngan nyana embung ngadoa. Embungin nyana mah ngadoa. Lantaran Allah nabi saya di kolbu, Allah maha uninya. Ku bagus ya Allah baik. Sesuaikan dengan Laihul Mahfud. Tadaekeun nya nama. Bukan ingat ke Sidina Umar baik. Sidina Umar kercicing baik di masjid. Aya sahabat salat. Cepat jasa salatna. Shalli pada Allah. Allah Akbar. Allah Akbar. Beres 4 rakaat cepat jasa. Assalamualaikum. Allah ya Allah membahasa urang. Ya Allah, abdi asupkeun ka surga Gusti Allah, sanggeus ka surga, abdi mata pendamping bidadari Gusti Allah. Bidadari da ulah hiji sesuai jeung Kanjeng Nabi 73 Gusti. Ditepak bae ku Sayyidina Umar. Heuy. Ai salat cepet sia jeung teu husu, ai ngadoa pohara jasa sia. Tolol cek Sayyidina Umar, salat sabaheula nu rapi teu kudu ngadoa-doa. Ieu mah ai salat kotrek ai gado. Ya Allah. Percis pas dipudoli eta. Ki Jamal dari eta. Habib Rozak sarua tektok ge eta kitu. Urang kabehan mah kitu mah. Urang kabehan asal salat bae ngadoana. Kebelan ngadoa jeung salat. Tak iyalah urang teu wau jeung Allah model kosil. Wali Allah kan teh. Cara tadi bae hawing sugi jelema. Pas anu ka Habib Nuh teh, Habib Nuh jelema asal datang ka Habib Nuh carekan ciduhan gitu bae pan. Tukang cangkale di Cianjur datang kadinya ziarah ka Habib Nuh. Ku Habib Nuh ditampilin jage asal ngomong jage rakinya ada kanyerian balik barang balik dagang cangkaleng. Masya Allah lakuna luar biasa. Waku jasa, geus mah kiloan, kintalan, tonan, jadi sugih jasa. Mantak jakna saya mun hayang sugih, maningan ka abi ka Angnu, menta ditampilin geus ya. Beratan ka ditu, ang tampilin ang tampilin abang suri bae.
eta tampiling nawali lain ciduh nawali lain laga aya eta anu di dieu teh anu kula sok carita gentung kedat teh masyaallah pohara na ilah para aulia Allah nu mantap si hade jeung wali mah dicarekan kudu tiis teh kudu tiis tampiling kudu tiis sebab lain sa tampiling-tampilingna nya gerakna mun ngagerakkeun Allah